Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ala darab wa ya ala badr wa ya ala nur ya ala nur. Allahumma hadirin jamaah anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dieu nyarioskeun ayeuna hanja anu kamari dengan salat annaha mu'inatun ala qada'il hajatil muhimmat. Parantos kemarin dibahas dengan orang sholat sungguh-sungguh benar-benar sholatnya bakal nulungan karena pirang-pirang pangabutuhan penting. Wajalibatun lil arzaq yang bakal narik dari si sholat itu wa tanha 'anil mahsyai wal munkar. Dengan salatlah akan mencegah tina pagawean goreng wal munkar perkara anu dipikahnya. Wa yarfa'u wa tarfa'u darajati, dengan salatlah akan menaikkan derajat. Wa tudha'u hasanat, dengan salatlah akan tikar-tikar keharusan. Wa tagsilu adranadz dzunub, yang bakal ngancurkeun ngabersihkeun kana kotor dosa wasaya yang pirang-pirang kabeh dengan salat. Jadi salatnya bisa ngancurkeun kana ayeuna dosa-dosa. Jadi maksudnya itu ayeuna innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat ayat shalawatul khamsu. Salat yudhibnas sayyi'at, bisa ngancurkan as-sayyi'at ayat dzunubas shaghir. Jadi salat anu 50 benar-benar salatna eta bisa ngaleungitkeun ngancurkeun kana pirang-pirang dosa leutik. Kan dosa teh aya dua, aya dosa leutik, aya dosa dosa leutik seperti ningali ka awewe anu lain mahram. Eta dosa leutik, ningali awewe anu lain mahram. Dosa leutik eta kapangina mobil zaman angkot anu dosa leutik. Katanya dosa leutik mah awak bae kumaha. Tapi ari ku sering mah lain leutik jadi badan gitu. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Leutik oge dikeureuh jadi gede. Jadi gede, jadi sagede. Memang asbab nuzul ayat aqimis shalah tarafain nahar. Eta teh aya hiji lalaki tukang dagang. Dina tafsir Futuhat tanapi dina sarah ayana dina sarah Riyadhus Shalihin Nuzhatul Muttaqin. Itu aya asbab wurudna eta hadis. Jadi aya sabab nuzul Al-Qur'an nuzul sabab nuzul ari hadis aya sabab wurud. Eta nuzul Quran turun ayat
aqimis shalah. Perintah Allah laksanakan wahai Muhammad salat. Asal masalah aya lalaki. Aya lalaki tukang dagang karena busrun. Si busur. Eta tukang dagang naon? Tukang dagang korma. Hari di Mekah mah beda, Pak. Jadi nu balanya eta tukang dagang anu busrun aya balanya awewe. Tukang dagang ieu kan lalaki awewe. Ngan beda hari awewe di Mekah jeung ayeuna awewe di urang mah. Itu. Awewe di Mekah mah tertutup. Maka ieu bukan pakai cadar. Itu pakai cadar. Jadi ketemu teh motornya mungkul licik. Di mana kok orang nonton kok. Itu sudah sama majikan licik gitu. Tapi emang halus. Jadi beda awewe di urang mah itu ayeuna jeung awewe di Mekah. Ari awewe di Mekah mah katingali mukana teh beungeut teh nyaeta teu ihram. Jadi muharramatul ihram anu 10 teh tina sarana ka awewe mah nyaeta ieu tak perlu katingali. Perlu katingali muka. Jeung dua dampaleun. Lamun da gare ihram. Tadi maka mah nyaman. Lamun awewe katingali beungeutna jeung anu dua pandangan berarti tak ihram. Beda jeung di urang. Ari di urang mah lain keur ihram, keur haram. Keur haram. Itu kan. Beda. Balanja gitu laki atau nempo awewe itu nempo merenang olah kita kajarok neng kalau iya korma anu bagus mah di jero kajarok suka jujur tukang baruna itu kajarok pas kajarok ditangkap langsung dicium ditangkap langsung dicium eta awewe ditangkap dicium ngecap keluar kegorowokan Paul awal orang mah jejengan cici aya anu kitu ditoel teh cici ngasar dibayar itu saluan eta uang warung teh ceureut deui balanya itu benar ada benar coba ka ciri awe sieun jadi ciri awe ayeuna itu benar mah dicabak komo dicium wah langsung kumaha caritana karuhung sahabat. Karena sahabat Rasul itu pandangan kamu. Beres gitu sieun ku Allah, sieun ku Rasulullah. Langsung eta ayeuna warna ditutup, datang ka ayeuna sahabat anu opat, datang ka Abu Bakar, datang ka Umar, datang ka ayeuna Utsman, datang ka Sayyidina Ali. Pembahasan datang ka Abu Bakar. Cerita lagi teh, wahai Abu Bakar, kaula berdosa. Dosa naon anjeun? Dosa kaula teh ngawarung aya awan balanya pokona dicium ditangkap mun dicium coba bakal sukut uskut ya pulang cicing we pulang buru-buru ayeuna anjeun tobat Allah tobat Allah ulah beda kana saha mana salah kalau ada bakal datang ka umat sarua cik Umar uskut pulang ulah bebeja ka batur geus buru tobat datang ke Utsman sami, datang ke Sayyidina Ali sami gitu. Jadi boga dosa teh kudu buru-buru tobat. Jeung hanjakal bener-bener hanjakal migawe ayeuna nang teu awe tulunjung teh bener-bener hanjakal. Sieuna sieun ku Allah. Gitu. Lain sieun ku jelema. Kadang-kadang orang mah sieun ku Allah mah. Sieun kana ku jelema. Salah kena kumateuy jadi sieun kene ku jalma daripada sieun ku Allah gitu. Akhirna eta ayeuna sahabat Rasul ngaran Ki Busrun itu datang ka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kaula boga dosa naon? Dosa nangkep tuluy ku kaula dicium Allah jeung Rasul. Kangjeng Rasul dirinya tungkul lami tungkul tuluy ayeuna itu ayeuna hudang cengkang itu ayeuna cikanjing Rasul akhonta rajulan ghaziyan fi sabilillah wahai sahabat kaula
Mane khianat geus wani-wani aya nangkep eta awewe bari langsung dicium anjeun khianat eta salakina keur aya ngajalankeun perang sabil. Keur aya perang sabil jihad fisabilillah. Dia khianat ku anjeun luar biasa. Itu didinya Kanjeng Rasul cicing turun ayat aqimis shalah. Laksanakeun ku anjeun wahai Muhammad. Salat taropainaha. Taropainaha eta nuzul eta taropainaha tafsirna salat ayeuna zuhur, asar, zuhur, maaf ana subuh, dhuhur jeung asar. Taropainaha. Jadi berang teh mimiti ternyata zuhur, sareng ayeuna dhuhur asar. Wa zulfa minal lail eta ayat 2 mana nyata maghrib jeung isya. Wa zulfa minal lail innal hasanati sanyanyana kaalusan dirinya dimaksud ayat salawatul khamsu dari salat 5 waktu yudhibna sayyi'at bisa ngancurkeun as-sayyi'at aidunu basaghair dosa leutik itu. Jadi dengan salat anu bener-bener salatna bisa ngancurkeun dosa-dosa anu leutik. Salat urang bisa ngancurkeun dosa urang itu bahasa aqimis shalah. Lamun aya bahasa aqimis shalah itu bahasana kudu tidak syarat jeung rukun. Syarat salatna apa, rukunna apa, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Tuh, sunat apa, sunat apa. Apakah urang ayeuna hafal henteu? Nah, itu. Lamun ayeuna henteu hafal mah lain iqamas shalah, lain aqimis shalah. Jadi izadus shalah. Cuma salat urang mah kada rengkah hungkul. Kada salat urang mah ayeuna rengkah hungkul. Tiba katingali doyana hungkul. Inna qailan kita bika fama kullu musallin muqimun. Teu sakabeh jalma salat iqamah. Teu sakabeh jalma salat iqamah bal ijad. Balikkan sakana rupana hungkul rengkah-rengkuna hungkul salat tidak mengenal tentang syarat dan rukun, bahkan tidak mengenal tentang mubtilat salat anu bakal ngabatalkeun kana salat. Jadi itu iqamah. Jadi lamun urang hayang iqamah mah kudu terang ayeuna syarat salat sabaraha, itu ayeuna rukun salat aya sabaraha, itu mubtilat salat aya sabaraha, itu aya 4 jalma. Aya 4 jalma itu ayeuna anu digolongkeun eta jalma anu sama sakali eta jalma walaupun osok salat tapi teu boga ganjaran salat. Mana hiji dina keur salat urang tidak mengenal henteu nyaho kana syarat salat. Mana syarat salat? Coba urang lamun teu ngaji fikih mualnya syarat salat. Dan sabila terangkeun 14. Eta nu hiji berapa? Syarat salat. Dina syarat salat teh nyata kudu aya naon? Suci tina tu hadas. Kudu bersih hartina baru boga kudu boga wudu. Itu kudu aya suci tina aya hadas gede. Itu hadas junub. Itu teu kaasukeun jalma ayeuna salat itu ayeuna mawa hadas gede hartina masih kena boga hadas gede. Hadas gede teh junub teh lamun jalma junub jalma geus teu mamajikan eta masa junub. Arti junub teh baudaan rahmatillah jauh tina rahmat Allah taala. Lamun jalma keur junub eta jauh jeung rahmat Allah taala. Jauh jeung malaikat, jauh jeung rahmat Allah. Dijauhan ku malaikat rahmat. Berarti ka dideukeutan ku malaikat rahmat. Salagi orang boga ayeuna itu ayeuna boga ayeuna wudu, boga wudu. Boga ayeuna itu suci tina hadas junub. Begitu junub jauh jeung rahmat Allah taala. Kan disebutkeun dina kitab jalma boga junub dijauhan ku malaikat rahmat eta malaikat ngajauhan ka urang seperti ngajauhan kana pake kafir. Dina pada bauna. Ya Allah, urang mah teu bau, jeung bau hangseur.
malaikat terbaun cuma malaikat ke araya hati mata di mana orang boga atas junub kudu buru-buru datang kewajiban aduh datang pas sunat buru-buru datang pamakruhan makruh dingkekeun itu biasa dingkekeun ulah kana-kana makruh eta hati itu rahman diburu-burukan eta itu boleh pak langsung keluar mandi jebur itu ulah rek bebek kumanila itu manila langsung langsung cai itu aduh bro oh cai berapa kan tentang kayamu male kita yang ada ulah rek sakto buru-buru mesra mandi oh ieu samping naonnya buatin mulai gaji buru-buru dan di tahun orang terjun di jauh malaikat rahmat lamun aya anu dolim ka urang di situ akhirna kenapa urang sabab teu aya malaikat rahmat nu ngajaga urang itu mah apa urang boga ada sing jalma hati-hati ketika urang sare minimal urang walaupun henteu lain boga hadas junub minimal urang boga wudu lamun jalma aya anu dolim ka urang selalu arek-arek eta boga wudu moalkeunna sabab urang suci selalu didekati ku malaikat rahmat. Itu urang boga yang teu bener diancam ku batur lengah keur poter-poter teh. Itu teh boga wudu. Geus ayeuna junub peureum ditembak langsung ngajengkang itu ngerel. Sok aya jalma itu. Eta teh tamahna diri sorangan. Jadi bahasa kita mah ala ya luman ila nafsa. Jadi lamun anjeun teu suci dina awak urang itu ayeuna kali-kali kenaan ku panyakit naon bae ulah nyalahkeun ka batur tamahna diri sorangan kalinya balik kaasupkeun jalma anu ninggalkeun salat tadi sama sekali anjeunna memang tara salat tariku salat tara salat itu kaduana jalma kaasupkeun ninggalkeun salat osok salat ngan salatna ayeuna ngarumpak kana pembatalan salat anu ngabatalkeun kana salat urang dirumpak ditabrak mana seperti keur salat urang ayeuna itu keur salat sedangkan nyamhal ka kiblat eta hukumna sah buru jawab ulang heula yang hareup ka kiblat hukumna sah tahu gaudu ieu teh hareup ka kiblat yang hareup ka kiblat eta syarat dina salat keur salat urang ngagilu karobakeun rata-rata sarangan eta batal urang teu mah teu nyaho anu mantap kabageun kana salat disugan teh batal salat teh geuningan batal ya salah teu eta kasukeun jalma henteu ayeuna boga kan mah eta jalma hukumna ayeuna ninggalkeun salat jadi hukum jalma tariku salat ini sama sekali tara salat hukum eta mah tara salat kadua osok salat tapi dina salat ayeuna ngarumpak mubtilat salat anu ngabatalkeun kana salat teu ngeuh urang bawa eta batal itu tengah eta urang teh batal eta ngabatalkeun padahal so ngabatalkeun kana salat coba tuh dari teh itu ayeuna nya hareup ka kiblat tiba-tiba ayeuna miring pan ayeuna salat teh kiblat salat teh dada ieu teh dada lamun tawaf mah kiblat tawaf mah nya ieu tak belah kencang tak belah kencang salah tu urang tawaf tetap posisi ayeuna tak kudu aya di ayeuna kencareun Ka'bah. Lupa. Itu ieu salat dada. Lamun urang keur salat ngalieu itu robah dada kieu eta. Mantap hati. Kadang-kadang urang teu ngeuh ku sabab bodoh teh kata Nabi nyaho oge teu diterapkeun. Loba anu batal dina salat, terakhir salat dina ayeuna assalamualaikum. Jadi salatnya mimiti hamdah lafaz Allah tungtung mim lafaz salam assalamualaikum.
kakarak assalamu cangkum assalamu cangkum geus kieu batal eta sabab cangkum urang roh cukup assalamualaikum warahmatullah tuh kakarak tuh kudu kieu itu kieu lama di pesantren aya memang mangrojudin di sopan ieu leutik sabada itu nyawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam berak-berak assalam berak-berak sabari ngabatak teh ya ulah itu nanyakeun mau kunaon masalah babatak batang teh batang makruh mana makruh ke salat teh itu nama itu salat itu salat sebenarnya kurang pantas salat teh itu wiridan wikiwan redap itu wikiwan istri tinggal salat istri astagfirullahaladzim rumah sa urang salat teh coba dicontohkan orang sufi orang tasawuf mah orang sufi mah mun salat teh rumah sa teu bener salat teh leuwih enak tibatan jalma jina kanyawa saking ku era-erana urang ka Allah Taala rumah sa salat teh teu bener hari kubur assalamualaikum kumaha rame acara teh acara kamari aing teu hadir ieu salat salat nanyakeun itu eta kadang-kadang jadi sok mementingkan urusan yang penting itu bahaya jadi jika mah kasukeun tari salat ninggal salat sama sakali teh osok salat dina salat ayeuna ngarempak kana anu ngabatalkeun kana salat sami sareng teu boga ganjaran salat katiluna osok salat dina salat ninggalkeun rukun salat ninggalkeun rukun dina salat eta salat tapi dihukuman tarikus salat eta opat tilu kaopatna nyaeta itu dina jero salat itu urang osok salat ngan dina salat teh nyaeta itu ayeuna ngalumayankeun kana salat eta dihukuman jalma anu teu boga ganjaran salat walaupun salat ulah urang teh ulah sampai salat tapi teu boga ganjaran salat ieu nu bahasa dina Al-Qur'an aqimis shalah laksanakeun wahai Muhammad salat teu rafa'innaha wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin itu penting salat itu kadang-kadang salatnya wa syafi'atun lil musalli inda rabbih dengan sholat kurang benar-benar sholat bisa nulungan kadang anu sholat inda rabbih itu di hadapan Allah Ta'ala bisa nulungan jadi sholatnya bisa nulungan itu jadi amal soleh sholatnya bisa nulungan ketika orang ayat kalau berkata bahkan di kitab Riyadhus Shalihin menang orang tawasul karena amal soleh orang teh bakal nulungan sawak-wak urang kararepat kasempitan terpuruk dina hiji urusan perkara naon bae urusan dunia urusan akhirat disitulah urang tagih dengan salat ya Allah ya Rabbi Gusti anu langkung geuningan kana ibadah salat abdi manawi abdi salat abdi terleres ya Allah abdi terpuruk dina urusan dunia urusan akhirat ya Allah berikan jalan keluar teu aya hiji masalah teu aya hiji perkara anu ayeuna teu aya jalan keluar teu aya ayeuna hiji imah teu aya pantoa pasti Gusti setiap aya imah aya pantoa setiap aya hiji perkara anu kena ka abdi pasti Gusti aya jalan keluar coba ayeuna panggihkeun jalan keluar untuk abdi tagih ka Allah Subhanahu wa taala pernah orang gitu itu tagih ka Allah ulah hese-hese amat dengan sendiri sorangan merenung rumah sakit dosa kurang terpuruk entah urusan keluarga putra putri curang itu hese diarahkeun serius dana kaena Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah salat
Jadi salatnya dan syafi'atun lil musalli inda rabbih wa musahilatun alaihi al-murura ala surat. Dengan salat bisa ngagampangkeun nyebrang siratal mustaqim. Jadi kita orang bakal nyebrang karena siratal mustaqim eta anu bakal kurang kasorang, bakal kurang ayana kaseberangan kaliwatan. Jadi jika nih Rasul kade mah itu ayana ye diharapkeun aja teh seueur kana masalah anu bakal panjeun ka ayeuna ka sorang inna baina aidikum aqwatan tawdaw sahabat anjeun ulah terlena ulah tenang-tenang dihareupeun anjeun masih kene loba ayeuna naon perkara-perkara anu nanjak anu hese ditempuhna dina sabatna nyaeta aqobah kamu udah nyaeta siratal mustaqim 3000 tahun 1000 tahun nanjak 1000 tahun lurus 1000 tahun muduk tuh moal salamat kecuali dina kitab soal kitab lalakon 3000 tahun eta jama bakal nyebrang siratal mustaqim moal salamat kecuali anu bakal salamat teh jalma ketika ngalakonan salat anu 5 waktu cepet secepatnya semaksimal mungkin orang berusaha ketika orang arek ngelaksanakeun amal soleh ngelaksanakeun salat 5 waktu cepet minggaweun awal atuh ulah enak lana ngadengi adan teh luar ieu geula suka pas nu suka hirup isa deui aing teh rumangga ka masjid coba aing teh ngaji era wajib kali aing di imah we di imah we salat teh tarik halu heula mending di imah teh ngaji ka salat berjamaah teu deket bangku jungka jaga saja nage teu ngiblat cuma ngaji teh pak eta teu ngiblat pak cerewet awal kita cerewet ka aing eta gampang teh rugi kita gitu. Jadi nyebrang siratal mustaqim salamet teh tergantung urang cepetna ketika urang arek migawe sakabe amal saleh. Setiap urang amal saleh naon bae secepatna urang ngalaksanakeun ketika urang aya imkan disitulah ketika nyebrang siratal mustaqim Allah Taala akan berikan kemudahan wa musahilatun alaihi murura ala salat wa kasyifatun likarbi bikulbi jeung dengan salat bakal ngabukakeun kana kasusah. Jadi lamun urang bener-bener salat insyaallah sakumaha urang susah hese dengan salat bakal babari. Jadi dijelaskeun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salat. Kanjeng Rasul di mana-mana kakenaan ku hiji perkara urusan dunia pasian di mana pasian di Allah badara ila salat buru-buru salat. Rasul jadi contoh bikin orang Rasul di mana-mana bingung urusan buru-buru salat dianjurkeun kan bingung urusan dina hiji perkara disitulah ada salat istikharah bingung urusan rezeki disitulah urang melaksanakeun salat duha bingung urusan aya naik martabat naik pangkat disitulah urang melaksanakeun salat tahajud itu urang mah henteu kakeunaan hiji perkara kabingung teh salat atuh boro-boro aing salat baraling ieu salat teh segala beda Rasul urang yang tahu Rasul itu kabingungan urusan dunia buru-buru salat dengan salat dengan salat orang lalu loba urusan kalau salat itu ngaco entah orang loba urusan orang jadi imam bahaya itu salat isya bisa berdoa oh my god subuh ulah itu kayak orang kamu orang terpukul masalah jadi imam terus ngawul bingung urusan ada salat itu kita bahaya iya penting urus sholat perintah Allah diurus Allah Subhanahu wa taala muliakeun salat anu 5 waktu bakal dimuliakeun ku Allah itu agungkeun salat anu 5 waktu dengan sederhana urang menang ngaji terutama
berjamaah sholat di mana tempat ulah aya di mau boleh mana tempat sholat berjamaah. Ini ayat bahasa inna minas sayyi'at as-sayyi'atu ma qablaha. Itu. Jadi dengan sayyi'at dengan pagawean goreng gitu ayeuna ya sabadana goreng artinya ulah boga perasaan ketika orang berbuat goreng gitu. Untuk ayat teguran di Gusti Allah Subhanahu wa taala maaf kadang-kadang jamaah kan gitu. Berbuat goreng maaf, berbuat zina, berbuat main, berbuat judi. Tapi manehna boga perasaan dibandingkeun jeung aya kata-kata wah aing tara ngaji, tara salat, tara berjamaah oge geuning anggar we. Itu duit loba, mah halus bajingan ayeuna geulis. Nah, naik ka masjid nyaman ku aing, radiku. Jadi ulah boga perasaan kalinya. Jadi inna minas sayyi'at as-sayyi'at mabana. Dengan berbuat goreng gitu. Disitulah geus ayeuna termasuk ayeuna berbuat goreng teh geus ayeuna sayyi'at geus goreng. Gitu. Jadi boga prasangka ketika berbuat goreng kurang anggar duit loba naon loba dengan berbuat goreng di situ udah goreng gitu. Udah dicela misalnya Islam. Ya gitu kan kurang ayeuna berbuat taat itu ayeuna inna minat taat itu at-taat pada ibadah. Jadi orang-orang beribadah ke Allah Taala benar-benar sungguh ibadah Allah Taala ulah merasakan kurang ayeuna ibadah teh teu aya pahalana ti Gusti Allah Taala dengan amal saleh, dengan beribadah, dengan orang infak di jalan Allah, disitulah eta geus kamuliaan Gusti Allah. Gusti Allah di urang amal-amal berjamaah terus, sedekah terus. Gini kieu wae hayang kumaha maneh? Hayang kumaha diberes sehat geus mahal dibanding zaman teh duit. Ya Allah. Itu gak perasaan, ulah gak perasaan. Aing moal anggaran ngaji kieu pula dengan orang mampu ayeuna ngaji maksakeun disitulah dirinya ayeuna termasuk taat ibadah anu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan